Lek udar-udar ke sawah, sugan yang aya eceng, aya genjer. Gundanya daripada orang udeungeuna di imah. Mending mundur ke sawah nya tutut nya aya naon nu aya lah pokona di unduran lah. Asa tong duda diundur mah. Ecengna ke sawah. Eceng ke eueuhan dengan isu kan ya loba ah. Karena kolot-kolot udah pada eueuh ah. Ieu we jeung lumayan kan orang jeung lumayan jeung nyangu mah, jeung dengan sangu mah daripada meuli mah eueuh duit. Nah, mending itu undur ah. Undur ya kieu daripada urang meuli mah kudu make duit. Naon yang undur mah urang kan gratisan. Ini karolot ke gunda ya teloknya dilalap nih iya. Madi nya eceng karolot itu nama. Engke ya ngorora mah usum marambet sekarang ngarora eceng teh. Mending ge anu mah ngasak-ngasak areueuh udah ge ah. Mending ge tapi ini dia suka aya andeu saya mah orang ah. Ini mah karolot ah gundana ge ah. Mah indok ngeuna diangeun lagi. Masih adel sih nya. Di peangan tak tadi eueuh wae, di telepon teu aktif. WA-na. Ah. Ka mana sih ieu can aktif keneh wae? Sugan urang tanyakeun ah ka indungna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aca, ningali si Adel teh sih. Tadi kuing di WA teh aktif-aktif. Engko tadi geus dijanjian rek mangkat, tapi di mana? Si Kene mah ngoroyong ka sawah. Mama cetok yang naon mah. Oh, mangkat meureun jelema mah. Oh. Goblok si Adel mah. Musingkeun teh, geus janji tadi padahal mah. Kabelah mana mangkat cenah? Nah kidul. Kidul teh mana euy nya teh? Oh, bener itu. Oh. Jauh ke sawahna. Mau dekat tadi 2 kotak. Tuh rek kartunya cenah. Oh, nih, sana. Ayo, assalamualaikum. Salam. Sampai ke mana? Rek ka mana? Aku punengan maneh aing teh tadi. Arek naon? Apaan geus janji arek mejeng malam minggu kan ayeuna. Ah hujan-hujan kieu dek beraku ah. Ya, Mejen kieu. jeung aya tamu. Oh, ngaloba wae tamu mah. Kasih atas di mana? Urang atuh kangen Naon, anjir. Karnaon? Jeung aya angon masuk jeung ieu. Kita parab domba ade. Aya perteu barang dia teh ada. Ayeuna masih arek moal minum jeung aing hayu. Mana mejengna? Urang mejeng di gorke di mana di ditu. Hayu mau malam minggu. Aku cerah kamu mah udah Loba, jelema di ditu loba hayu, mau malam hayu. hujan-hujan kieu. Saya Urang aya ya ini mah tamu. pokoknya masih balik ka ditu mandi dangdan sing menor. Ayo. Betul betul tuh nya. Lain siap mana hujan ya gerimis ngecer kieu. Mana maghrib sok mau diseureut kelong ade. Nya buka angeun urang jeung dahar teh. Parab domba ada sakeurna. Urang mah pergobat penting urang buka angeun. Sama make nu kieu. Ada kieu nya. Naon? Urang balik heula. Heeh. Ke saperdeui urang balik ke mandi. Ada siapa balik-balik sih mah molor. Moal mau Kalau saya gerak, ya aing ngarek nyokot pelanya ka pohon aing sama dompetnya. Ya pokoknya apa masih kal? mandi terus dangdan. Apa kalnya? Ya balik ayo nya. Euy urang makan ah. Hujan-hujan ngadakan meje. Mau aya tamu pisan ah. Nah, karakter mundur eta. Ngangutan temakan dahar, uangeun. Ah, dengan diri matak heula. Hujan kieu. Aya meureun di mana nya? Hujan kieu dah. Assalamualaikum. Adel. Ayo anu nya. Aing mah. Del. Waalaikumsalam, abah kemana wae mun kalau datang, ah. Sibuk wae Del. Urang ge kangen ka maneh. Enak mah geus urang ulin heula yuk. Urang jalan arek mah. Ah, ini mah tong mana orang patu hujan, orang jero ya.
Orang dia cuman si boy di kadia ini ada. Yuk, si bohai batur urang nyamper orang embung. Embung. Iya, orang dia yang Ayo si Adel teh. Assalamualaikum. Dek. Adel. Waalaikumsalam. Bohai. Aku mau orang mau jadi makatna. Oh, kunaon sih? Apa tadi geus janji yang kita nyamper? Jadi. Kunaon aing main beberan hujana. Yang bebek kurang. Siapa gitu? Tadi mantau ke sawah, aing disamper ka imah aya bebek. Yang biasa kamu tong mana di orang dia. Aing mah siapa gitu marulu janjina. Kayak aing mau ngaliakan sia menika ngajakan si Micil aing mah. Pokoknya kumaha orangnya bebek buruk aku makan tuh orangnya. Siapa mana sih kok coba kaset. Lebayung. Siapa gitu marulu janji teh. Geus aduh Kayak tadi contohnya mau datang ke Bogor, orang tanya ho. Ke bos ya lah. Aing mending kene mangkat sorangan. Terus nama hari tua mah kata. Aing boga gadun, boga duit. Sabodo. Sabodo tuh. Boleh balik itu. Itu makan kita. Para rusi ngajak-ngajak wae orang bawa ke Bogor. Terus aja matok atuh bae ah. Oh ganggu wae aing ke bogohan ah. Ya. Si Adel mah teu hidang. Aing buru-buru nyempatkeun mangkat arek malam mingguan. Mumpung salake aing can balik di gawe. Kalahkan ngalayan ka Bogorna. Aing pusing ka si Adel teh ah. Eta tas di mana wayak kieu karak balik penting-penting. Tas ulin. Murang kayaknya mana belanja. Eta ka toko, eta tah Haji Agus tutup. Mana tas di mana wae? Eta tadi digawe mereka karak balik. Ah, pusing urang mada nepos salaki gitu. Balik teu meunang duit, Giliran urang ngluyur ulah maneh mah. Oh nya urang kapan salah gimana? Kumaha ge rek balik sore, rek balik penting da usaha. Ah, di mana-mana ge nu ngaranna salaki mah tanggung jawab, duitna, parabna, jajanna, belanjana Lah ayeuna coba awewe wayak kieu karak balik. Nya urang ge saruan dengan duit Nya awewe yang duit wayak kieu yang duit naon? Moal salah lagu teh bener Ya kieu mah. anu penting mahal ada urang lain naon ieu. Ah teu bisa kitu lah ngan geus andai pada kos kieu mah awewe mah teu bener. Mana geus anjing urang. Nya awewe teu nang diurus saker naon. Maneh mah boga nu anyar. Tek bojim lah laki mah usaha. Teuing usaha maneh mah mangkat isuk balik sore. Anu aya teh ngan mentaan duit teh keur meuli rokok, keur meuli bensin, mawa motor bunga bensinan. Akan gajina ge bulanan. Teuing gaji bulanan teh nya mingguan teh nya urang mah maneh mah kos kitu wae. Nya geus ari kahayang main kos kitu mah. Yang geus ya awewe kos kitu kalau ieu lagi penting. Iya dengekeun, imah urang, kebon urang, maneh mah balik ngali gincing ka ditu. Man bawaan tuh baju maneh di jero. Urang geus sembung maneh geus sembung. Kajen urang balik ke mana naon. Man balik we jeung naon boga sare kos kitu. Aing mending kene hirup ngaranda sugan ka aing pan bebas jeung si Adel ulin. Ka ditu ka dieu. Geus Adel aing mah rek ieu ka si Adel we kitu tah arek nuju jeung si Adel sugan digawe. Jore ka ditu mangkat sia.